Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wal maqalatu tsalitsah. Wal maqalatu sareng ari maqalah ats-tsalitsatu anu nomor katiluna. Qala eta parantos nyarios saha Abu Bakrini As-Siddiqu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu muga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anhu ti Abu Bakar. Inna iblisa qaimun amamaka ilaih kana kaol anu neme. Inna iblisa sayaktosna iblis qaimun eta anu nangtung amamaka payuneun anjeun. Ya kudu tegesna ngabimbing atau ngagiring itu iblis ka anjeun ilal batili kana jalan kabatilan. Wan nafsa sareng sayaktosna nafsu an yaminika eta tetep nangtung ti belah katuhu anjeun. Ay mutajawizatun tegesna anu ngaliwat makana yaminika kana tempat belah katuhu anjeun pil julusi dina waktu diuk ila makanin kana tempat ahoro anu sejen. Wal hawa sareng sayaktosna hawa kahayang an yasarika eta nangtung ti belah kenca anjeun. Ay mutajawi zun tegesna anu ngaliwat makana yasarika kana tempat belah kenca anjeun ila makanin kana tempat akhoro anu sejen. Wa dunya sareng sayaktosna dunya min khalfika eta nangtung ti tukangeun anjeun. Ay mutajawizatun tegesna anu ngaliwat makanan kana tempat khalfaka tukangeun anjeun ila makanin kana tempat akhoro anu sejen. Wal a'dha'a sareng sayaktosna pirang-pirang anggahota an haulika eta tetep anu berdiri anu nangtung anu aya ti sekitar anjeun. Ay mutajawizatun tegesna anu ngaliwat makanan kana tempat haulaka di sekitar anjeun ila makanin kana tempat akhoro anu sejen. Wal jabbaro sareng sayaktosna zat anu maha maksa nyatana Allah fauqoka eta saluhurun anjeun. Yakni maksud fauqoka bil kudrati ku kudroh. Yakni ngamaksad Abu Bakar karena itu fauqok bil kudrati karena kekuasaan. Jadi kan ya ngaleungitkeun karena nyarupakeun Allah ka makhluk. Entak ku Syekh Nawawi di tafsiran di takwil. La bil makani lain kana tempat. Listihalatihi karena mustahilna itu makan alaihi ka Allah ta'ala mahlur Allah. Fallahu mangkari Gusti Allah yukhiru eta maha maksa Allah ka anjeun ila muradihi ka anu dimaksad ku Allah ta'ala mahlur Allah. Fa iblisun mangkari iblis la'ana muga ngalaknat ka iblis Allah Gusti Allah. Yad'u eta ngajak itu iblis ka anjeun ila tarkid dunya ila tarkid dini kana ninggalkeun agama ay syariati tegesna syariat. Wa nafsu sareng ari nafsu ail ammaratu tegesna nafsu anu marentah kana goreng tad'u eta ngajak itu nafsu ka anjeun ilal maksiati kana maksiat. Ruya parantos diriwayatkeun naon anahu sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqiman kana dauhan anu neme. Daraba parantos ngajantenkeun sahallahu Gusti Allah ta'ala mahlur Allah mathalan kana hiji perumpamaan siratan kana hiji jembatan mustaqiman anu lurus. Wala janbai siroti barina eta tetep luhureun dua gigirna itu jembatan suroni ari pager dua
fihi ma nu eta tetep dina itu suroni abwabun ari pirang-pirang panto mufattahatun anu dibukakeun wa alal abwabi jeung eta tetep luhureun pirang-pirang panto suturun ari pirang-pirang hordeng atawa tirai murkhotun anu haralus wa ala babi siroti jeung eta tetep luhureun jembatan dain ari anu ngajak yaqulu anu ngucap itu dain ya ayyuhan nasu dkhulus sirota ileh kana cariosan anu neme ya ayyuhan nasu he inget manusia udkhulu kudu ararasup maraneh kabeh asiroto kana jembatan jami'an barina anu sakabehna wala tata'arraju jeung ulah naraek maraneh kabeh wadain sareng aya deui anu ngajak anu sejen nakiroh lamun ditikror jadi mugoyaroh yad'u anu ngajak itu dain min fauqi siroti ti luhureun jembatan faidza aroda mangka di mana-mana ngamaksud sal insanu manusa ayaftaha kana yen muka itu insan sayan kana hiji perkara mintil kal abwabi nu tetep itu setina itu pirang-pirang panto qala mangka nyarios itu dain waiha ka cilaka anjeun lataftah ulah muka anjeun hu kana itu syai min tilkal abwab jadi salah sahiji panto fa innaka kana saktosna anjeun intaftah eta lamun muka anjeun hu kana itu syai min tilkal abwab tali jemaka bakal cilaka anjeun hu kana itu syai fasiratu mangka ari sirot al islamu eta islam wasuroni jeung ari dua pager hududullahi eta pirang-pirang batasan ti Allah peraturan Allah wal abwabu sareng ari pirang-pirang panto al mufattahatu anu dibukakeun maharimullahi eta pirang-pirang pangharaman ti Allah wa dzalika da'i jeung ari itu anu ngajak ala roksi siroti nu aya di pangkal jembatan kitabullahi eta kitab Allah Al-Qur'an wa da'i sareng ari anu ngajak min fauku ti saluhureunana wa'idullahi eta nasihati Allah fi qalbi kulli muslimin nu aya dina hate tiap-tiap muslim. Rawa parantos ngariwayatkeun kana itu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad wa Muslimun sareng Imam Muslim rahimahumallah. Wal hawa sareng ari kahayang yad'u eta ngajak itu hawa ka anjeun ila sahawati kana pirang-pirang syahwat ai ila muradatiha tegasna kana anu di pika harayang ku itu hawa atawa kana pirang-pirang anu dimaksud ku itu hawa wa dunia sareng ari dunia tad'u eta ngajak itu dunia ka anjeun ila ikhtiyariha kana milih kana itu dunia wa taqdimiha jeung mayunkeun kana itu dunia alal akhirati mandeurikeun akhirat qala parantos ngadauh saasairu seorang penyair mim bahril basiti tina bahar basit subhana man angzalal ayyama mang zilaha ilaih tegasna sair anu neme subhana man maha suci zat angzala parantos nurunkeun itu man al ayyama kana pirang-pirang poe manzilaha dina tempatna itu ayyam wasoyaro sareng parantos ngajantenkeun itu man annasa ka manusa marfudon kana anu jadi tukang nolak wa marfuqon jeung anu jadi ramah atawa aya nu ngalogatan marfudon kana anu miskin wa marfuqon jeung anu kaya aya nu kitu faqilun mangka pakilun teras aya anu berakal fatinun anu pinter uinat anu ditulungan itu akil fatin uinat anu ditulungan non madzahibuhu pirang-pirang perjalananana itu akil fatin jadi engkoh pinter tapi butuh pertolongan ibarat jalma pinter tapi kok miskin gitu dah. Wal jahilun jeung aya deui jalma anu bodoh hirokun anu sapertikeun elap talko mendakan anjeun huka itu jahil hirokun marzukon kana anu dirizkian ieu mah aya deui jalma bodoh katotoloyo tapi beunghar gitu. Hada ari ieu alladzi eta perkara taroka geus ninggalkeun itu alladzi al-albaba kana pirang-pirang pemikiran hairotan kana anu bingung
Wasoyaro geus ngajadikeun itu ladzi al aqila ka jalma anu berakal anihriro anu pakar anu ahli zindikon kana jadi zindik kana jadi ateis. Waqala sareng parantos nyariosa syairu seorang penyair mim bahril kamili nyatana bahar kamil al-Madzui anu dijujuj. Annasu ari manusia mithlu zamanihim eta perumpamaan zamana itu nas atau misil zamana itu nas. Qadul hidai ari ukuran sapatu ala mithalihi eta tetep netepan atas ukuranana itu nas. Warijalu dahrika jeung ari jalma-jalma di zaman anjeun mithlu dahrika eta samisil zaman anjeun fitaqallubihi dina bolak-balikna itu zaman wali jeung tingkahna itu zaman. Wakada jeung tetepnya kitu disapatoskeun itu nasu mithlu zamanihim idza fasada di mana-mana geus ruksak naon azamanu zaman jaro mangka berjalan naon al fasadu karuksakan ala rijalihi ka pirang-pirang jalma dina itu zaman. Wal a'da'u sareng ari pirang-pirang anggahota tadu eta ngajak itu ado ka kanjeun ila dunubi kana pirang-pirang dosa. Wal jabbaru sareng ari dat anu maha maksa jalla maha mulia wa azza jeung maha agung nyatana Allah yad'u eta ngajak itu al jabbar ka kanjeun ilal jannati ka surga wal magfirati jeung kana panghampura. Qala parantos ngadawu Allah taala mahalur Allah dina surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal magfirah. Ulaika ari itu musyrikin jeung musyrikat itu kan wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wal amatu mu'minah khairum min musyrikatin law a'jabatkum wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu wal abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Tuluy ya ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannah wal magfirah. Ulaika itu musyrikin jeung musyrikat yad'una eta ngarajak itu musyrikin musyrikat ilan nari kana neraka. Wallahu sareng ari Allah yad'u eta ngajak Allah ilal jannati kana surga wal magfirati jeung kana pengampunan. Faman mangkari sajalma ajaba eta ngajawab atawa turut iblisa ka iblis. Aida tegasna du'ahu tegasna kana pangajakna itu iblis. Dahaba mangka leungit anhu itu siman naon adinu agama. Ayal millatul muhammadiyatu tegasna millah Muhammadiyah agama Kangjeng Nabi Muhammad. Waman jeung ari sajalma ajaba eta ngajawab itu man an-nafsa kana nafsu. Dahaba mangka leungit anu itu siman ajaba nafsa naon ar-ruhu ayul insanu tegasna kemanusiaan. Wa ya sareng ari itu ruh latifatun eta hiji lelembutan alimatun anu terang mudrikatun anu nyensor anu jadi ngaidrok. Jadi nyensor teh ibarat nyensor anu bisa ngadeskripsikeun anu manggihkeun rasa dipanggihkeun ku ruh anu ngarasakeun. Raqibatun anu berjalan ala ruhi di atas itu ruh naon al hayawaniyu sifat kehewanan alladzi anu huwa ari itu ladzi jismun eta jisim fisik latifun anu lembut man ba'uhu nu ari sumberna itu jismun latif takhwiful qalbi eta lingliangan jantung al jismaniyu anu bangsa jasmani mentak kulantaran al qalbul jismaniyu maka di logatana teh qalbu teh jantung lain hate dari qalbun anu dohir mah eta mah jantung ari mun hate mah jadi fuad kayak mun anu jasmani mah yantasiru barina berjalan itu jismun latif biwasitatil uruki ku jalan pembuluh darah ila sairi ajzail badani kanu sasesana tina pirang-pirang bagian badan. Waman sareng ari sajalma ajaba eta ngajawab itu man al hawa kana kayang dzaba mangka leungit anu itu siman non al aqlu akal. Bahwa sareng ari itu akal kuatun eta hiji kekuatan linapsi pikeun seseorang anatiqoti anu berpikir.
nafsi jiwa. Alati anu yasiru ngisarahan ilaiha kana itu alati sakulu ahadin saban-saban saurang biqaulihi ku cariosanana itu ahad ana ku lapad ana. Wahwa sangari itu akal alatun eta hiji alat laha pikeun nafsu pikeun jiwa. Jadi ari jiwa mah perkara nu kurang sok disebut anak samaneh abi teh maksud abi teh kana jiwa tah alat mah akal mah alatna eta jiwa. Fil fa'li dina padamelan bimanzilati sikini kalawan samartabat jeung peso binisbati kalawan dihubungkeun ilal qoti ka jalma anu neuteuk. Waman sareng ari sasa jalma ajaba eta ngajawab eta turut itu man adunya kana dunia dahabat semangka leungit anu ti itu siman naon al akhiratu akhirat lianna kana saektosna itu dunia dorot eta ngamadaratkeun itu dunia kana akhirat. Waman sareng ari sasa jalma ajaba eta ngajawab itu man al adha kana pirang-pirang anggota badan dahabat semangka leungit anu ti itu siman naon al jannatu surga. Ruwiya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi ma min abdin illa walahu baitani baitun fil jannah wa baitun finnar ilaih kana dawuhan anu neme ma teu aya min abdin eta tetep ti seorang hamba illa walahu kecuali eta tetep pikeun itu si abdun baitani ari dua imah. Baitun nu ari imah nu sahiji fil jannati eta tetep aya di surga wa baitun jeung ari imah nu hiji deui pindari eta tetep aya di neraka. Famal mukminu mangka ari jalma anu iman bayabni mangka ngabangun itu mukmin baitahu kana imahna itu mukmin fil jannati di surga. Wa yahdimu jeung ngaruntuhkeun itu mukmin baitahu kana imahna mukmin pinnari di neraka. Wa ammal kafiru sareng pun ari jalma anu kufur yahdimu mangka eta ngaruntuhkeun itu kafir baitahu kana imahna itu kafir fil jannati di surga. Wa yabni jeung ngabangun itu kafir baitahu kana imahna itu kafir finnari di neraka. Rawa parantos ngariwayatkeun kana itu hadis Sadailimi Imam Adailimi. Waman sareng ari sasa jalma ajaba eta ngajawab itu man Allah ka Gusti Allah taala malur Allah dahabat semangka leungit anu ti itu siman naon asaiatu pirang-pirang kagorengan. Wanala jeung ngaraih itu siman jami'al khairati kana sakabehna pirang-pirang kasayaan. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi la yadkhulul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu minan nari kana dawuhan anu neme la yadkhulu teu pati-pati asup al jannata kana surga sahadun seseorang illa ra'a kecuali geus ningali itu had maq'adahu kana tempatna itu had minan nari tina neraka. Lau asa lamun nganggap goreng itu ahad liazdada karena yang supaya nambahan itu had sukron kana syukuran. Walaya dulu jeung tepati-pati asup anaro kana neraka ahadun seseorang ila ro'a kecuali nempo itu si ahad makadahu kana kedudukan itu had minal jannati nyatana tina surga. Lau ahsana lamun teh mangaluskeun itu had diakuna karena yang supaya bukti itu makadah minal jannah alaihi ka itu si ahad hasrotan jadi penyesalan. Rawa parantos ngariwayatkeun kana itu hadis Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Wal maqalatur rabi'ah qala Umaru radhiyallahu an innallaha ta'ala katama sittah fi sittah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.